Wing 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 wing. Tempat ieu jiga naon. Lapor bos, Abi Sueb, agen Sipipol. Badai laporan, Abi tos mendak tempat anu strategis yang dijadikan pangkalan militer rahasia. Alus. Kumaha letak geografisna? Tempatna dikurilingan ku leuweung dina jero lembah, pokona jauh tina keramaian, cocok pisan pokona mah bos. Ngaranna negara Konoha. Sok tuluikeun, pake rudal hypersonic ami tereh ngaratakeun anak. Pastikeun ieu jadi misi rahasia nu apaleun saurang we di dunia ieu. Oh heueuh, lamun maneh arek ka dieu pameulikeun surabi jeung bala-bala nanya kade make sambal oncom heuh. Siap bos. Wing wing wing. Mina cup, arek aya serangan ka negara ieu dina sababaraha menit kahareup. Kondisikeun teu ayeuna. Siap Ki. Nuhun informasina keun serahkeun ka Abi. Insyaallah cetek gambreng lah meureun. Jih, salagi aya kuring mah insyaallah mau aya nu bisa ngarusak negara ieu. Hira izin aja su level 3. Sing. Sakedeung deui tinggal ngecek kasina pasti geus rata negara eta. Anjir, nah can anjur euy. Wah, ieu mah jigana boga senjata rahasia euy. Kudu diselidiki deui ieu mah euy. Kacirina mah ieu teh raketna jiga primitif euy, tapi aneh nahar da tenepinya euy. Salah urang euy geus ngaremehkeun negara ieu. Jalma eta kacirina rada nyurigakeun euy. Jigana eta jalma lain urang dieu, pasti jalma eta terlibat dina penyerangan negara Konoha kamari. Suang ditewak terus diparakeun ka lelek urang geura. Hei, saha sia? Baju nama kacirina jiga jalma anu naik lokos hajinya. Aduh, kenyahoan euy. Oh pilihan lain. Suang dikebuk urang lah. Dengan sorangan ieu. Dasar pajawat pagaweana purah nyekek rakyat leutik. Rasakeun sia. Sainggan. Jurus ngalungkeun koruptor kalele. Sing.